Nah di dia ieu patepatana Hayang Boros Ngora ngadeheus ka Gusti Nu Maha Suci anu letakna di Pasir Ipis. Pasir Ipis hartosna rasa. Saya tulis tadi. Turun. Oh, ini gitu. Oke. Jadi ada kayak Ieu suasana hayang lumrah. Saur emeh mah ieu hayang golong. Ya letakna makam panjang itu akincet, kuncen kapungkurna. Ieu sejarahna aya palemburan kapungkurna. Bisa nu disebat si Jambe atau di kaluhurna Aki Radong. Ieu letak kapungkurna aya kehidupan sosialisasi masyarakat. Mudah-mudahan urang Curug Galur ieu kenging petunjukna kenging hibarna. Amin. Punya urang sing ngajankeun ibadah. Amin. Kanggo Curug Galur ngaguar napak tilas kaluhur nu baheula. Terjadilah gerombolan anu ngaiekeun masyarakat. Sejarahna kiat. Di dieu anu buar heula di Cikal Paroji bakal. Alhamdulillah akhirnya sampai di petilasan makom Hayang Sekar Panji Boros Ngora. Letaknya di Pasir Ipis, Gunung Sawal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wastana ieu karomah nya jenengan Hayang Sekar Panji Boros Ngora. Sekar hartosna kembang, Panji eta bendera. Ai Boros Ngora teh nyaeta barudak anu keur meujeuhna ngaguar keur haus ilmu. Nah di dieu ieu patepatana Hayang Boros Ngora ngadeheus ka Gusti Nu Maha Suci anu letakna di Pasir Ipis. Pasir Ipis hartosna rasa. Di dieu kisahna Hayang Boros Ngora kapungkurna nilarian ilmu sajatining rasa, ilmu sajatining diri kapungkur. Pun aki sok nyarioskeun tah ieu patepatan patilasan nuju netepanana Hayang Boros Ngora anu ieu di Panjalu. Tah ieu patepatanana ieu ge dalebet kana wewengkon Panjalu di Palihan ieu. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa ngadeheus jasa sumping, jasa mengenal bahwa ternyata di urang oge seueur kitu. Situs-situs peninggalan atau napi situs-situs karomah anu kedah ku urang dijaga
kedah ku urang dimumule. Dah ieu pertepatan wewengkonna alamna masih murni, tetangkalana masih harageung. Alhamdulillah. Da ingun-ingun ge sok seueur. Dan alhamdulillah nuju kabut turun itu aya gitu. Alhamdulillah di Palitonggoh aya makomna patilasan anu tentang ngaji diri, ayang rigrik sakti, ayang nurasa sakti, ayang mangkurat sajati. Anu paling lebak nyata yang kibarani, ayang Citrayuda di tahun 8. Nah, di paling dituna itu curug Bima. Sejarahna orang Jepang itu bade ngabor ka dieu gitu. Nah, di dieu aya nu sebat gaibna alam henteu ngawidian gitu karena eta kejadianana. Cirina itu awi leutik dugi ka ayeuna henteu nambihan teu ngirangan. Nah, ieu ciri ketika orang tiasa nyucuk galur, tiasa ngamumule, tiasa ngalestarikeun anak. Urang sebagai anak incu putuna senantiasa kedah kuninga gitu. Ternyata di wewengkon Gunung Sawal wae ge aya kitu patilasan eyang boros ngora. Jadi dia tempatna patilasanana carita nuju milarian sejatining diri, sejatining rasa. Kanu maha kawasa munajatna itu tilas pangsujudanana. Itu tilas pangsujudanana, netepanana nan saukur sujud, netepanana semujud ka Maha Agung. Eta carita cariosan tipun aki ku abi diteraskeun alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadayana kenging hibar, amin. Kenging ilmu anu manfaat, amin. Kenging dina sagala rupana hidayahna dina sumping ka dieu meureun urang kenging barokah, kenging wasilahna dina mulihna meureun urang dipaparinan kasalamatan, di ijabah dina sagala pamaksadan. Dan hapunten sanes munjung ka gunung, sanes muja ka sagara, ieu seja nepangkeun incu putuna, seja ngauningakeun bahwa anu ngabebera lembur teh tatarapan Jalu, tatarapan Sundan geuning aya di dieu di Pasir Ipis. Dicekapeun sakitu pemudah-mudahan sing janten barokah, sing janten manfaat kanggo urang sadayana, sing jantenkeun wasilah kanggo umumna. Ieu nepangkeun karomahna eyang Sekar Panji boros ngora di dieu patepatanana pas punclut pisan. Nah, kalau aya patarosan pangetanya ieu perkawis mun makom yang Sekar Panji boros ngora. Dupi kapungura teh di dieu teh aya wewengkon anu disebutkeun palemburan gitu atanapi emang patilasan hungkul. Patilasan wewengkon mah anu di Parilebak. Oh, anu nembe aya makam panjang. Oh, dugi kadinya apa nya? Dugi kadinya disebut kiredong teh ieu gitu nya. Di tina cai harus tah ieu disebutna dauan, eta nu di dieuna sebatna tutupan. Dauan ieu itu mah teh aya cai ka ditu, caina ka dieu, di luhur cai cakra. Anu ka Cihaur terus ka ditu ka Mandalare. Janten kapungkurna nya kapungkur makan da leuweungan karuhun urang sadayana mah ngan sebat wewengkon lembur kapungkurna kan sebat akhir dong awal cikal bakalna kampung nya terjadi anu kapungkur gerombolan di Duruk tah babad sejarah cikal bakalna anu pertama lembur dibakar ku gerombolan nya eta Kiredong dugi ka nyebar ka Tasik, nyebar ka Garut, nyebar ka ditu seueur gerombolan. Tah nu sebat nya agamanana kasilih wangian. Sesepuh kapungkur di dieu na. Mata prasasti nisan-nisan oge teh aya sapertos Cirebon, teh aya sapertos ieu nisan-nisan oge nyata tina batu-batu
Tadi palitiana itu batu reok, tumpukan batu, itu puing-puing batu. Kapal tonggohna ka datar Gunung Sawal, batu sami. Dak lam teu dijaga ku urang, lembur golat, lembur panumbangan mah seep ke kaurugan batu. Tah di dieu urang ngumajak ka wargi sadayana anu di lembur anu di kotana ayu sasarengan ucang mulai ucang lestarikeun alam urang, sangkan subur makmur, sangkan ayeuna gemah ripah loh jinawi, caina curcor tatangkalana weuteuh henteu ditaluaran. Tah di dieu urang kudu bisa ngajaga jeung ngalestarikeunana. Tah mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngambil hikmah, tiasa kenging pengetahuan dina sumpingna ka dieu, alamna masih murni, masih kene seger. Tah di dieu cang jaga, cang mulai, cang lestarikeun ku urang sadayana. Yuk, mana? Parang bagusnya non digantar udah. Buki anu. Wish. Awas, potong lutut. Ujung orang dah kadinya baru dak. Tah kadinya. Oke, aku kasih jalannya ya. Hah?